mama mau ngamak kabi. Moal atuh A. Pan urang teh tos sapoe sapeuting cicing di dieu teh. Kamari pan neneng teh ngabohong ka Aa. Majarkeun teh neneng teh hayang diantar ka warung. Nyaho sorangan pan mamah neneng teh darah tinggi. Pan si mamah teh gede ambek. Lamun Aa nganterkeun ka bumi neneng, pasti Aa teh bakal didegungkeun, digebung, ditenggel, dikulub, siga bolen. Nah daek kitu neneng bobogohan sareng kulub hui. Nya alim atuh ai Aa. Geus kieu ayeuna mah si mama mah tong dipikiran. Nu penting mah ayeuna urang bisa duaan di dieu. Pan si mamah neneng teh gede amek. Nya moal atuh asa ambek-ambekna si mama moal neping lu jelema. Nya kan kieu nya alasan teh meh bisa duaan jeung Aa. Aa ngaraos bagja teh duaan jeung Abi. Nya bagja atuh neneng. Lain neneng, Aa mah bade tumaros ka neneng. Nah neneng bet bisa bogoh ka Aa. Pan Aa mah sakieu ayana. Aa ti kapungkur ge Abi mah tara ningali fisik jelema. Cik Abi bade naros ayeuna ari Aa sayang teh ka Abi. Nya Aa teh sayang ka neneng teh. Tapi Aa teh sieun ku mamah neneng. Tong sieun ku si mama Aa. Ai tos jodoh mah si mama ge pasti setujuin. Oh gitu neneng. Biasa Aa ngagombal. Nya wios atuh sok mangga bade ngagombal naon Aa. Neneng, apa perbedaan neneng sama pancingan? Nya duka teh Aa. Kalau pancingan nyangkutnya ke ikan, kalau neneng nyangkutnya ke hati Aa. Ah si Aa mah bisa wae iteun teh. Aya keneh neneng hiji deui. Naon deui kitu Aa? Apa perbedaan neneng sama kalakai? Nya meureun naon atuh Aa? Kalau kalakai jatuhnya ke tanah, kalau neneng jatuhnya ke hati Aa. Sok kitu iteun teh. Aya keneh neneng hiji deui. Naon deui sok atuh Aa? Kalau neneng manjat ke tiang listrik, neneng mampu enggak? Nya enggak tuh Aa, itu mah kan bagian cowok. Kata bapak saya tuh harus merangkul orang-orang gak mampu. Ah si Aa mah bisa wae. Tolong ada deh, tolong ada deh. Tolongan. Aa mah menurut. Ai si Aa. Tolongan. Hei eta geuningan dihanap. Tolongan deh. Kela Kak, abi mah. Tolongan deh. Ayo. Cek tolongan deh. Ayo naik Aa. Tolongan deh. Wah. Jangan. Aa dah. Oh. Au. Oh. Wah. Wow. Ayo Aa teh kunaon atuh bisa ngajebeur kitu. Jadi ka teh kasuntrungkeun ku neneng. Aduh si Aa maaf. Maaf teh ka haja aslina Aa. Nya teu nanaon tuh neneng. Sok atuh gak cengkat teh kitu wae. Ayo neneng, aduh, teh lulus. Ah ayo gak bersihan baju nih. Ayo teh neneng. Ya tungguan. Neneng ieu teh. Geus kieu neneng. Aduh, kuat ka kiris. Ayo we atuh. Nah, ayo tuh. Tungguan atunya. Capek oge. Dengan cangcut teh. Pantesan si kontet masakan ka urang atuh. Dan lieur nih dengan cangcut teh. Lieur oge nih. Wah, weh. Ah, iya. Ih. Wah. Iya nih, weh. Benar ini, weh. Pucuk dicinta, cangcut pun datang.
penasaran deh. Ah, sulit kan ya? Ya, ayo cobaan. Kumaha reaksi nanti bener tuh ya. Sini sih. Anjir, kieu itu masang cangcut awet itu. Kayak awet makin kieu gitu teh. Nah ini, wah, anjing, bener ya mah, wah, bener si gudang. Anjing bikin kasih konten ya mah. Bener ya. Piduiten ya mah. Cair euy. Har gini. Eta cangcut teh. Ih, abis milarian. Geus 3 minggu ya teh. Ari neng. Ieu mah cangcut anu dipilari ku si kontet. Si kontet kumaha? Nya ieu cangcut. Si kontet mah ke jeung milarian cangcut. Nya saur si kontet mah ya, si cangcut ieu teh jimat. Jimat naon ieu mah ti nini abi. Ya amak karep wae. Neng. Ih. Aing mah. Atuh gagal deui. Neng. Cangcut jimat teh, Neng. Aing mah. Berarti duit ngasih kontet. Bukan yang buuk, mesti babad, can mayar. Aing suwe pisan. Neneng, si gana mah AA mau bisa nganterkeun ka bumi neneng. Coba tiris kieu, baraseuh kieu, sieun ku mamah neneng. Aduh, Moal kayu. Neneng kemana teh isuk nepi ka sapoe-sapoeting kebalik udah teh kumahanya teh adina teh lanceukna di kamari teh balik-balik dasar ku aing rasakeun siap balik dicarekan ku aing sok tingalikeun ku aing di kamari teh balik-balik budak teh ek jadi naon budak awewe geura 2 poe sapoe-sapoeting teh balik-balik ek jadi naon budak teh asaku beuki dia teh pika sabaleun pisan tah ning kada sia buru hadia kada sia terus di mana wae sia teh ha tuh neng, kan si mama jadi ngamak AA. ti kamari teh balik-balik ngerakeun aing sia teh balik-balik sampai sapeting tah kolot nu erana mah sia kecentilan hirup teh tuman kebiasaan sia beuki dieu teh dek jadi naon maneh neneng mamawa maneh teh lalaki model kieu mamawa suga siga botol Yakult cek aing mah teh lalaki kitu teh cek sia mah kasep meureun lalaki kitu teh deuleu aing baheula ieu dengekeun kat aing mah nu karasep aing mawa ge lalaki model kitu mah botol Yakult dah kamali rancek maneh mawa nu rawun ena maneh mawa si pentil sok sia mantau ge mah mantau sok ke imah ka jero lihat iya deh maneh saha ngaran maneh Ceper mama. tuh ngarannya geus ceper aing teh ridho lah budak urang dibawa ku maneh boga naon sia maneh nganterkeun anak urang Abi mah nganterkeun hungkul mama. teh para banuut budak urang sok sia mantau ini sok sia Nya mama. ini sia Nya mama. Kemana wae ai kamu atuh dicari-cari kemana-mana. Malah ada di si Diman.
kamu mah harus di dulu kamu mah. Mungkin caranya. Mak, hampurannya ya cangcut ku abi dibelum daripada jadi matak. Aksan, Nya moal atuh ai aa. Moal kumaha ari neneng, lamun aa nganterkeun pan apal sorangan kejadian itu. Aksan, Kata bapak saya tuh harus merangkul orang-orang gak mampu. Si aa mah bisa wae. Aksan, Bener neneng. Ah, si aa mah bisa wae. Aksan. Ah, si aa mah bisa wae. Tolong ada deh, tolong ada deh. Tenang, tolong ada deh. Tenang. Aksan atuh. Aksan. Aduh. Liar oge nih. Dipilari kunaon? Lain didinya atuh kan. Aksan. Teu lanceukna teu adina sia kamali rancek maneh mawa nu rawun ena maneh mawa si gede pentil sok sia mantau ge mah mantau sok ke imah ka jero.